Ya boga lanceuk. Kalah nyiksa lah tanggal dia. Aduh aing. Pangga bisa aing beak ieu euy. Nya asa nitah aing eling ieu. Heulah bae aing eling batur mah lah. Heueuh hampura rasanya aing salma ieu. Coba pidosaeun aing. Aku kemudian sama aku ya. Ngajak ke rumah Naro. Siapa tahu bagian sekalian nengok lah. Mak, ada gerak, Mak. Tahu jam. Duh, sebalanya mama. Tanya naon, Mak? Jangan lagi kek. Macam nanti. Tak beneran, ujang teh dek ngajak babaturan di desa ieu. Nah, Sahur aja gitu. sahur Bareng. bersama. Oh. Baik. Heuh, itu bawaan ya dia. Kayak batur meureun ujang. Emang ujang dek kuliner. Heuh, jeung kada tumpet ting-ting. Ya, Assalamualaikum. Salam, Ju. Aing berangkat teh salon saeutik euy. Aing asa dosa we ka barudak euy kamari. Aing teh uli jeung barudak ngomongna rek ngabuburit urang teh datang. Aing mah kumaha nya ka barudak. Mana puasa tuh? Jelas puasa tuh. Oh, Emane kumaha? puasa tuh karunya ieu nu teh inung urang geus ngayeukeun sahur lah kudu puasa. Ini puasa tuh. Puasa tuh. Oh, waduh teh cenghar gitu. Kok teh seger gitu nya. Teh si beusi. Naon mana? Itu puasa. Paingannya Aduh, paur ya, Pak. Euy, tong sorangan wae maneh teh. 11. Oblas di dia oblas duduk salat di mana? Cina. salat jam 2 ieu mana? Mana mana wae? Ya urang mah. Oh, paingannya mun ulin yang urang sing utara puasa. Ih urang kamari teh hampurannya teu milu riungan, teu milu ngabuburit. Heeh, sugan urang mah teh diculik sih. Oh, sugan aing diculik. Aing keserean sepe jeput sia pada puasa. Cicing we di bal itu kebon wantur Di kebon. Nahan barangnya. Nah, dia tinggal Angin sepoi-sepoi. Sampai selong gitu bareng. Puasa keet sia teh. Mungkin ke jangan buka. Geus kedeung deui matakna tong nginum, yeudeuk nginum untung urang raratang coba. Kagoda ku syaiton ieu teh. Eta dah istaina. Is. Ah, Pikabisaeun gitu. Buat teh geus minum mah teh. Oh, buat teuing. Ya ini kita geus dibarukan putih shalom. Gua beak tuh, dituangan. cangkangna hungkul kumaha geus dituangin nya. Mana isi marana? Ulin nih gitu. Ulin. Ulin saya barudak di kamarana. Jadi kamari teh kurang teh rek ulin ngan gisi loba beus ya buangna Sebuahnya di situ. Oh. Duh, lah mana ya Ima RW ditagi nanyakeun ke Pangki kemana deui aingnya euy. Nah nyumput. Sudah pepotongan abi itu teh. Sugun aing Bang Emu. Lain, sudah pepotongan. ya ayo Dawan di dia. dawan di dia gelar ke mana ieu Oh, abdi ya bade ka Bumi RW manawi terang. Ngomong gitu ya. Hade mana ngomong teh bahasa di mana eta? Oh, abdi Kang, abdi mah di Purwokerto. Dah memang ieu medok. Urusan naon maneh kalau mur ieu? Hah? Mun si abdi teh bade milariana Bumi RW pami ieu leres Kampung Ocon. oh laras lain ka dieu jalanna salah mira kurang tunjukkeun tah si mas teh lurus kanap Nya, tah terus nu anu ka kanan nya. tah imana teh belah dieu Di tengah. heeh Oh. imana teh belah dieu heuh ju Karena kana jadi ke bawah kan bah dia gitu. Nya atuh puntennya nya. Atuh nuhun atuh api angkat heula. Ka dia cepet heula atuh. Cepet di mana? Ieu teh kumaha jadi majek ieu. Aing majak ieu teh keamanan jadi mana Aduh. bisi aya naon di dia teh bebeja ka urang. Ya,
Baiklah cing Rido ini. Siap. Nuhun atuh. Bulan puasa kudu loba amal, oke? Ya, Siap. nuhun. Ayo. Naon ini teh jeung nyumput sagala? Cair euy. Cair naon? Hah? Pala. Dia di ieu potongan kena jiga nu sieun nyumput sagala. Siga potongan abi. Geus ieu geus kapohkeun jiga jelemana. Nah, abet bisa ka dieu nya. Teuing da apa? Nah, aku naon gitu. Jadi kieu baheula teh. Aku cita-cita nanti jadi apa ya? Jadi dokter aja gitu. Di dulu gini si Monica teh gelis oke nih nya. Tapi si urang erak ayang wawuhna oke teh. Udahlah, aku mau jadi dokter aja. Kamu lagi ngapain? Aduh, si anjir teh kapanggih aing. Kumaha ieu nya euy? Sini atuh. Mohon sakedap. Baiklah sampurkeun wae. By the way, nuju naon di dieu? Saya lagi nyari angin, Mas. Meni awe ka dirisnya. Oh eta, matak si emas tara balik ka imah teh. Awe eta gara-garana. Baiklah, paling dia disarankeun. Ngomong-ngomong, Teh Monica geus boga suami can ieu teh. Belum, Mas. Saya masih single. Aduh, milik gede ya mah euy. Itu kan panggian deui ya. Tapi kapanggi moalnya rada-rada keung teh. Peduli lah. Penting mah bunga. Kunaon? Geus we Mas, beresan we tepi dieu. Lah kunihin. Aduh, aing mah cilaka 6.000 ya mah. Kumaha ieu? Jadi gitu caritana. Oh gitu. Berarti anu bu dokter Clara nu di kampung ieu teh urut ieu teh salingkuhan anak. Salingkuhan salaki ieu nya. Gitu nya kurang ajar nya bu dokter. Baik bisa murid urang balik. Heeh, terbuka mamang nama euy. Nama aing ke bu dokter seksi-seksinya. Tahan emosi geus. Oh, kita urang mesin batal ya. Ayo Nita. Betul di pikiran. Jangan sedih. Ieu kumaha ya? Urang geus laporan ka kelurahan. Ieu nu daerah dieu warga dieu geus kabagean acan, didata can. Can melayar jakat mah. Astagfirullahaladzim. Data Dandru, data. Acan melayar sama dieu mah jakat mah. Data. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng saya. Abdi Sugeng di Purwokerto. Ada itu Maros Manawi teh laras ya kampung Ocon. Oh, nuhun laras ieu kamu. Ya urusan naon ka dieu? Abdi teh bade milarian Jambi. Dokter namina teh Monica Manawi we terang gitu, Pak. Oh, si Soleh mah ngojek. Geus, sama Dandru. Geus mane tong dipiluan, guys. Urusan urang. Mun aya ka dokter mah saya apa? Ayo ku saya diantar. Ayo atuh. Ayo, Pak. Kemana? Ayo yuk. Ih, dekat. Ayo, Nit, sudah orang dikirim mah. Moal juga nang ulangin si kumaha meureun. Moal wae. Moal. Naon? Dikirim mah kan sauran jeung buka di sahur bersama di rumah urang. Semuanya mau bisa urang aya perlu ieu kieu. Perlu naon? Bisnisnya. Dek itu tuh kajun urang dek. Ajak Bayo urangnya. Mau wae kitu si RW ieu sembako. Aing ngadaguan tapi kaputing gitu. Tunduh mah tunduh euy. Naik asup sieun kaliwat mau kabagean. Bu dokter ke mana? Mau ke rumah Marom nanya sembako bu.
Oh, kebenaran orang oge rek nanya ke sembako kasih RW. Ayo ti bareng yuk. Ya udah ayo bareng yuk. Aduh, aing hidup sorangan enak loba teh. Tengah bisa bae apa bae ku asa. Untuk pamere suwo gitu. Di baban deh, Tidak, kendailah aing darek aing dia kagok. Dong, bentar dulu. ya. Ada pujaan hati. Mana ke mana? Erek kayak Mama Rom. Erek teh. Erek nanyakeun sembako kasih RW. Ayo sembako ti saha euy? Di pemerintah apaan ayeuna teh keur aya corona. Kabeh teh diareureukeun teu meunang usaha. Jadi dibantuan si kebutuhan sehari-hari teh ku pemerintah 600.000. Teu meunang usaha mah heueuh ngadeng ngan eta bantuan asa karek urang mah ngadeng. Orang ngarajut di berita cenah setiap jelema cenah dibere 600.000 mah tak aya nagih ke si RW. Anjir si RW naon bewara acan nya euy. Mana rek nih rumah ayeuna? Hoream aing. Hoream. Kawani mana mah. Aing keur diajari karek balik ibadah gitu teh. Atunya orang teu ora bisa kaburu peutingnya. Ujung we. Aduh, aing mah kumaha nya sembako teh menikmatkeun kan datang wae. Bansos mana aingnya. Tah geuningan. Saha? Weh, Cek. Nah, geuning ka jero, Cek. Dok, gini izin dokter. Waalaikumsalam, Dok. Tuh, yuk, Cek. Ya naon, Cek itu menikmatkeun jeung mawa dokter sagala. Geus meunang can bantuan teh. Acan boro-boro. Di wetan makal kahayo we di data tapi ke akte-akte kok emang dibikeun. Eta kumaha tah Bu Dokter? Nu cicingna di kapling. Sama saya juga nggak dapet tuh. Ya saya diem di rumah terus di keluar. Mending ieu keluar. Iya karena saya perlu makan kan. Pelotot. Iya Bu maaf saya juga bingung itu. Pendapatan nggak punya, sembako nggak ada. Jadi gimana ya sekarang? Geus we atuh aya nama urang ontrok we si RW na tuh. Jam sakieu Paduli teuing atuh kumaha daripada dihakan ke duitna di pemerintah dibere eta teh 600.000. Kadieuna teu usah perak-perak acan. heueuh nya kitu nya. Heuh ayo buru-buru. Heuh nama tuh. Sok Aing dibaban si RW mah. benar. Data kumaha data itu teh? Oh, tenang. Ayeuna teh bagian RW 12. Data aman data. Jangan bagian RW 12. Tuh, tinggali. Data aman data. Oh, data. Oh, aman, data aman. Terus ya. Tah, geuning si RW panggil. Ulah, aya naon ieu rame-rame? Kan cek pemerintah ge ulah rireungan. Kadenge teh Lain masalah aman-aman gitu. Iya, nek nanyakeun sembako kumaha teh dibagikeun wae. Mako kumaha? tenang ibu-ibunya. Perkali sembako ti pemerintah nya tong hariwa. Geus didata eta teh. Cing, kemongkeun Tandru. Datana. Oh, perkawis zakat nya. Zakat terus 60% ibu-ibu. Aduh mah. Kumaha terus bayar zakat atuh? Ciri data Tandru data. Anterin zakat. Data Tandru data. Susah we. Kan kita nanya zakat 70%. Astagfirullah, boga Tandru kikiting. Data Tandru data. Oh, data. Oh, benernya, aduh, bolotnya hansip di urang mah. Cing atuh nu balik dengan hansip teh nya. Kitu hansip teh. Eta ibu-ibu saya di pesaeun itu. Sidik ieu nu paling satia ka abi mah. Nya ge bolot kieu ateunya. Tapi da satia mah anger eleh. Ampun. Kela. Ieu ti pamarentah di bejalan social distancing. Kudu make masker. Oh, muun atuh. Pak, diantos sembakonanya. Hayu mangga, Pak. Enggak.
Wow, seksi. Wucu. Tuh. Siamanya aya kanu kitu gerak bengras yang dihantam. Ngomong naon nih Bapak? Aduh, aing mah. Kumahanya minta eta cenah parcel yang lebaran cenah bukan ieu itu rek naon ieu teh. Bu, gimana Bu? Laura. Biasa lah. Geuleuh kitu anjing. Kita dihapus cus. Bansos mana aingnya? Tah geningan. Saha? Nyi, weh, Cek. Nah, gini kejerat, Cek. Dok. Gini izin dokter. Waalaikumsalam, Dok. Dok, yuk, Cek. Aya naon itu, Cek? Iya, ini pas diuk lah. Nah, ini bisa dipotong nih ya. Nya kieu. Tong deketin. Jadi beungeutna buleud. Udah buleud ke ciri. Aing ngerek tirus kan. Anjing. Cuma ngomong mah. Kajian kieu we heuh. Wah. Teks. Yo, Cek. Mana Cek? Nyi. Yo, Nyi. Ayo mana geus meunang can bantu. Bener emang. Tuh, jadi Ji, 2. A I U E O. Nah. Hiji, 2, teks. yo, Nyi, mana geus meunang can. Anjing biasa. Siapa tuh saya tahu guys. Oh, ini mana beungeutna beungeut bereun Iya, ini. pan itu menang bansos. Geus we Mas, geus.